Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Radisti Putria Maharani. Abdi ti kelas 11 perhotelan 3 bade ngamacakeun carita tentang maen ka pantai. Waktu harita kuring sakulawarga, ayah, ibu, 2 adik jeung 2 amang indih ka pantai di Jawa Tengah. Tapi hilap nami pantaina sabab geus 2 taun katukang. Ti bumi indih sakulawarga babarengan make mobil, dikemudikeun ku amang, adi ti ayah. Perjalanan ti bumi ka pantai eta 2 jam. Nalika dugi ka pantai, urang sadaya turun tina mobil teras popotoan bari ulin di pasisir. Kuring, adi, om, sareng ibu ulin. Ayah sareng adina mantau ti kajauhan. Waktu saya sareng adi linggih di saung, ternyata eta maya 25.000 hiji jam. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Padahal di saungna teh teu aya tulisan atuh jadi reuwas, tapi da kumaha deui piraku teu dibayar. Pas arurang main cai, ibu teh mawa tas eusina dompet sareng 2 HP. Pas keur asik main ternyata aya ombak gede nenggel kuring sareng tas ibu. Nah di tas ibu teh aya HP, tur we HP teh kalelep jadi HP-na kabasahan. Nu hiji rusak jeung nu hiji parem. Jaba nu hiji HP teh anyar karek dipake hiji bulan. Sakitu wae ti abdi, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.